Nyieun kolek sagu mutiara cau jeung cangkaleng. Nah jadi caritananya barudak ieu tiba-tiba hayang ka kolek ya aing meuli cangkaleng sakieu 5.000. Lain bulan puasa ge dak aya nu dagangnya aya beh pokona mah. Laju pertama-tama ieu ku aing cangkalengna dak he dikulub heula jah hasem dak teu dikulub heula mah sok bau teh tanya ulah poho dikumbah sagala. Atuh heuh dasar leutik pan kedak nyaho ai hasem mah kolekna pan teu ngeunah. Laju mah ieu kan sebisa mungkin dak biar enak, biar ngeunah, biar kadahar ieu si kolek teh. Sabari nungguan cangkaleng ngagolak di dieu ge aing dak nek ngagolakeun cai atuh heuh jeung ngolekna dak tah di dieu si cangkaleng na ge geus ngagolak mah atuh heuh geus kieu mah dak dipiceun caina jas supaya ulah hasem supaya ulah bau tah geus dikulub mahkeun teuing heula ieu di dieu aing motongan cau heula. Tah cauna cau pangalek di daria ieu ngaranna naon ieu mun kadoang kieu cauna jadi aing mah pangalek dak pangalek. Tadi potongan ku aing dipotongan laleutik dua bae dak cauna aja eueuh deui. Jalamun aya mah nek sing loba dak cenah seubeuh. Cauna enggeus anggeus dipesekan lanjut ieu nya barudak tah cai enggeus ngagolak asupkeun sagu mutiarana ieu mah kudu rada kebel dak jah cenah empuk. Sagu mutiara enggeus empuk nya barudak di dieu lanjut ku aing diasupkeun cauna jah cenah geura empuk jeung deui ieu cangkaleng lage diasupkeun dak tah ngalobaan pan heueuh ulah poho diguar-guar heula dak jas sagu mutiara sok napel ieu ku aing diberean gula beureum ngeun saeutik gula beureumna laju mah ditambahan ku gula putih jah moal kudu amis ku gula beureum doang mah dipake santen sagala. Atuh heuh jah teu make santen mah dak moal pelem tah kebel ti kebel di dieu geus asa kolekna ngagolak-golak pokona mah tinggal disantap beh.